Perhatosan kanggo para ibu-ibu sareng bapak-bapak anu kagungan putranya anu usiana anu jumujeuhna gitunya 17, 16, 15 anu sok main sosmedan gitu putra sareng putrina kade coba bae nama di Facebook teh seueur pisan video pornona asal abdi ge kasal teh naon videona teu pati jelas jeung durasina sakedap. Aya hiji carita Mang Emen jeung Mang Jaya nya geus sababaraha taun eta Mang Emen jeung Mang Jaya teh tetanggaan tapi geus jiga musuh bubuyutan. Mang Emen ngechat imahna di luar nurutan Mang Jaya teh. Mang Emen meuli kulkas, Mang Jaya nurutan. Tah, hiji waktu 2 poe reka Agustusan. Mang Jaya nyen spanduk dipangpangkeun hareupeun imahna anu tulisanna teh Indonesia tetap jaya. Si Mang Emen teh mung eleh atuh. Mainna ge nyieun spanduk nu leuwih gede. Tulisannya naon sih? Indonesia tetap emen. Ieu nu lalajo pasti lolobana orang Bandung. Cik pangnyebutkeun nu apal we. Stopan paling lila di Bandung di mana nya? Nu apal komen. Stopan lampu merah nu paling lila di Bandung daerah mana? Kalalaki anu sok loba ngeluh di medsos karena lieur ku sabab lieur ku kabutuhan pamajikana geus we kawin jeung nini da kabutuhan nini mah ngan saukur balsem jeung minyak angin kah gitu. Tugas awewe nu geus rumah tangga lamun di imah nyeusehan 30 menit ngoekeun 10 menit masak 15 menit nyetrika 10 menit beres imah 30 menit paling ge di total mah teu nyampe 2 jam ge kurang. Tah sesana teh dipake nyaho HP, tiktokan, ulin ka tetangga. Pokona mah dipake lajo drakor. Tapi lamun jeung status di Facebook, eusina teh capek. Gawe di imah eureuna lalaki mah tara ngarti. Hello.